Aing tengah raja tidak menukir sholat lah. Namun diantepkan baik, iya malah dah alam dunia. Mang, si Peto. Atau pugu. Mang Gento. Entah, Kemana nya si Ipai? sebutin kelong meron. Kita mana? Gana yang ngejeruk, luka yang dipaling. Hari yang ngegerenuk, ayo haren-haren. Lumayan bajing beli es. Nurun bae bilik aingan 1.000 doang. Buka teuin isuk pake tomain merah sadompet. Sarebu amat duit. Ih, mang nyekel naon? Nyekel tanduk kebo, ceng. Ih, jangan mirip duitnya. Nyawan bae sia kana duit mah, ceng. Atau ngaran lagi budak politik mah. Tadi jeung acing we. Ngunah bae sia ceng aing ge jeung meuli es. Duisin mang. Nyekel duit 1.000 doang. Lah, isin ka saha Kena janggut mang. Oh sih. Tapi ieu mamang jeung meuli es. Lah tanggung amat. Tanggung kumaha aja es ge 1.000-an. Bagi 2 bae ge. Bagi 2 naona. Eta duit nang gepewang. Bangsat. Dasar mah duit aingan 1.000 bagi 2 sakali. Geura mang. Rekoret kena adi mah. Ih aing dasar mengan 1.000-1.000 Oh geus ge yo. Ya. Iya mang. Oh. Mun bisa gerak, mun bisa lempang. Sholat dulu lah, biar ganteng. Mana yang benar jam? Hari iyo jam 10, hari iyo setengah 11. Waduh, mana yang benar? Atau sholat can? Can, boro-boro sholat. Kunaon? Bingung aing mah teu beda. Dulu tuh hiji deui. Anjing, jam itu amat. Mana yang dia bingung? Tapi mana tadi? Ada dohor teu? Teu nyokot. Aduh, buku apa tadi mah? Ada mana? Tengah ada yang buku mah. Ya, ayo makan modal. Terus kumaha ge ya urang? Udah ayo. Urang keluar bae sampai jam 12. Kebul amatnya, ulang mah siap-siap. Bisa, ulang tungguan baik sampai dawat. Sabar bae lah aing duit 1.000 perak ieu bisa disiar. Karak 1.000. 500.000 aing bisa nyiar. Itu nyawa sih. Usahaan tuh ilmu kos aing. Gua duit di mana? 500.000. Ih,
Waduh,